Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kadulur-dulur anu di lembur oge baraya anu di kota mugi geuning rasa rarehat rageng milik tur aya dina tangtayunganna Gusti. Ayeuna urang balik deui dina Ngarawu, ngawangkong rame di Kopi Hawu. Nah, ayeuna teh urang keur aya di Desa Sidaraja, Kecamatan Ciawi Gebang, Kabupaten Kuningan. Posisi di Sidaraja ieu nyaeta di Blok Uhun, Kampung Bubulak. Ayeuna teh urang rek taraweh. Taraweh kadituna taraweh. Ulah kitu nya maksudna kadituna tetep kudu taraweh. Jadi kunaon urang ayeuna ngulik dina taraweh di dieu kitu. Katelahna aya sholawatan buhun di Kampung Bubulak ieu teh. Sholawat buhun ieu memang seueur diterapkeun di wilayah Kabupaten Kuningan, bahkan di wilayah luar Kuningan oge aya mungkinnya. Cuman tinggal hanya beberapa musola anu sholawat ieu tetap dipraktekkeun. Oge nya si sholawat ieu teh katelahna mah seueur tadina, akan tetapi mungkin ke perkembangan zaman jadi henteu diangge si sholawat ieu teh. Tapi aya sababaraha orang, sababaraha tempat anu ngangge keneh sholawat buhun ieu gitu. Nah, sholawat buhun ieu teh kitu nya biasa dikumandangkeun sataun sakali coba nya. Eta teu parah raoho nya, sataun sakali dikumandangkeunna dina bagian pas taraweh sebelum doa eta urang sholawatan. Sholawatna kumaha? Urang let's go-keun ka mushola urang taraweh heula nya, gas. Urang let's go-keun taraweh, gas. Let's go. Gaskeun urang ningali kumaha rencanana jeung kumaha sholawatananya urang ulik. Hayo. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Sayyidina Muhammadin abdika wa nabika wa rasulika nabil umil wala alihi wa sahbihi ajmain adadama kana wa habdadama yakun wa anadama wa kainun bi ilmillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyika wa rasulika nabil umil wala ali wa sahbihi ajmain adadama kana wa habdadama yakun wa ana
dama huwa kainun fi ilmillah. Allahumma sholli salim wa barik ala sayyidina Muhammadin amdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi ajmain adada kana adada ma yakun wa adada ma huwa kainun fi ilmillah. Allahumma sholli wa salim ala ya Allah. Allahumma sholli wa salim ala ya Allah. Allahumma sholli wa salim ala ya Allah. Allahumma sholli wa salim wa barik sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyika wa rasulika nabil umil wala alihi wa sahbihi ajmain adada ma kana wa abdada ma yakun wa anada ma huwa kainun fi ilmillah. Allahumma sholli wa salim wa barik ala sayyidina Muhammadin amdika wa nabiyika wa rasulika nabil ummil wala ali wa sahbihi ajmain adada ma kana wa abdada ma yakun wa ana dama huwa kainun fi ilmillah. Allahumma sholli salim wa barik ala sayyidina Muhammadin amdika wa. Alhamdulillah beres tah gitu burdaknya urang ngobrol hadi deui yuk. Aduh tah gitu geuning selawatan teh nya ieu kangge dulur-dulur ngarawu baraya-baraya ngarawu bisi di tempatna atanapi di wilayahna di musolana teh aya sapertos kitu selawatan teh nya langgamna teh enakeun gitu nya eta termasuk langgam buhun nya oge lestarikeun tuluy langgam-langgam anu buhun kangge arsip bahwasana lembur urang teh lembur anu kolot bahkan lembur urang teh terus mewarisi kebudayaan tentang instrumental sholawat kokolot urang gitu nya mugianing rasa rarehat tumetep aya dina tang tayunganna Gusti Cag sampurasun ngasa heula urang main ngopi lah.